pendukung lagi ya loba. Jadi mama kita loba mas tamangan hiji paling bersih seberapa orang air nu krokat di nameli loba daripada lamun dihijikeun nama paling geus sabaraha hiji di Linas atuh ku pendukung Dedi mah da loba tuh di Jawa Barat nu Eta nih anu guru SD-na nih didatangan paling seberapa orang nu mama eta nama pendukung Anies seberapa orang sih can puguh ayeuna ka Anies kabeh kemudian ieu puguh bakal Dedi mah geus karek sabaraha bulan geus aya buktina gitu. Jalan halus lumayan. loba nu panggilkeun imam masjid nya banyak hoan da Jeung mana namanya di imaman eta tempat pengaduannya. aya eta mah misalkan nu nanya nu bidang misalkan aya nu beunang masalah hukum ayeuna boga pengacara terus deui dina naon kesehatan kamu urang jelema teh mampu hayang berobat